kopi oke nih tadi kulilingan. Ini kopi. Kopi bos. Bu, tong ngalamun wae atuh. Sok kopi bu. Kopi naon? Biasa we kopi goodbye lah. Iya, kopi yeuh. Kopi badai lu lah. Boh, Sain ngalewat ya. Mas bokek tuh. Panas kene bos. Majel Benernya gurih ya kopi. Si Akai kemana bos? Si Akai. Poho kurang tidak kamar dititah. Kita sorangan ke proyek. Naon mau cau? Ngomong mau cau atau mau hargaan cau mah. Naon pelayan nanti jadi eta itu teh. Ubar jang corona teh ku cau cenah. Cau. Ku gebok. Usaha digebukeun gebokna. Ngoyono. Mang Yono. Lain wae Mang Yono mah. Ngacaprak. Apal Mang Yono saha bos? Teu apal. Kurang seru teh apa. Nah, sok ngacaprak wae di dinya mah. Bagjanya kopinya. Bagja ieu kumaha bos? Pemasukan. Pan si Akai kurang dititah ka itu. Lain bagian orang di dia ieu kumaha? Tuh rezeki mau ka mana Ji? Biasa we menikmati kopi heula, kieu rezeki mau ka mana Jigna? Atuh, Panas kene sok pikiran heula ieu. Naon ieu? lain Bu, aya amu kumaha ieu ku corona beunang teh ieu. Maksud teh ku ieu na sepina beunang ayeuna dagang eta. Henteu aya amu mah sehat ngan ti iseunana mah kacanakeun we. Oh dagang itu warna sepi enak Bu. Sepi Cing sabar ya Bu lah. Kabeh jelema enak gitu. Uing ge sarua Bu. Karena yang gitu eta bos. Ana lain jit. Kolot eta mah bos. Rea. Dua. Aya rokona mah seep, aya dua kopi Mana nya? Kami kopi hitam kacang ya Rasi lumayan ya mesti. kopi Sepatu nu teh marahan itu bos. Pasti kantong lagi mah teu. Kulit kopi. Komplotan nu kamarinya. Duka ieu ceu. Nanyakeun ka abi. Eta nu dihanap. Motor dihanap. Duka teu apa? Bener. Cik Caji daripada jadi fitnah cik kali-kali ngobrol kan tadi. Lain kumaha caritana dia teh jual nyalakeun ka komplotan uing itu. Eta kamari rek ka pasar. Aya tukang malak tiluan nu hiji mah kuat jangkung gede. Daripada dipalak mah mending keneh menta lah. Da malak-malak itu mah moal barokah ka ditu nake meureun. Jangan tadi jadi nyarios nah ka komplotan di dieu. Eta geureum-geureumna tadi sarua pisan jeung kamar. Kitu tah lamun eta na teh. Gitu Jit. Beda. Abi mah namanya pemenang sareng kecil mah di dieu. Nya eta oge hapunten beuris kasilungan. Eta dina cariosan tadi pas balanya gerentesna kitu sami. Pilih we ieu mah sami sareng anu kamari kitu ulah Beda tuh. ngora keneh mending keneh damal we. Ciri-cirina kumaha teh? Nu hijina mah pokona mah jangkung badag lah. Kamu badak saya Jit. Apa tuh? Rocin meureun. Anu make kalung. Di topi wae. Eta Teuh nya. Si Ece geus sok udon ka di dieu. Di dieu mah tara pernah pujang pajeg. nya ieu mangan saran ungkun ulah sampai ka terjadi kawas kitu. Ceuk manawi atuh aya jatah ka musim kuring. Kamu meser kopi. Wah, tuh pasti aya bos material ieu Cah Haji ieu. Oh, atuh. Tah mending kitu nya daripada model kamari malak-malak mah ridho keneh kitu we dipentanya. Pas eta mah tuh ceuk. Da sim kuring oge alim. Kala keur naon ieu teh? Ya teh kan meser kopi ya sim kuring teh. Eta ngopi atos.
Tak can dibayar. Oh, tak can dibayar. Tak can. Ayahnya. Itu saminggo nih teh nganyuk wae kan dia. Aduh, Bu, kadenya ya. Ket aya kambalanya. Ya. Kenapa gitu? Tapi ayo kecil wargina saha? Warga saha? Saha gitu. King Cilaud atau nabi Oh, tuh eta mah teu karena teu. tuh Aman atuh bos. tidak kumuloh atuh ce nya. Tah kitu sih manfaatnya. Amin ce. Anak eueuh bade ka mana deui tuh ce. Ya, atos we ada balanya atos bade ka wiswa ya noh. Mumun tuh ce, mudah-mudahan cing selamat di jalan. Amin. Ayo atunya. Mangga ce. Saya rezekin aja. Aduh. Ji. Bager kieu ji ja. Bagus aja kan kasongor bos. Kasar kumaha ieu di dinya. Mainna teh nu gaduh ieu bos. Naon teh? Material di Palapatan eta. Jokong. Oh nu manehna eta teh? Aduh teu nyangkanya. Bag jatuh urang-urang duit ieu barokah. Moal beunang ku santet gitu mah. Nya. Wah. Ah geus si Wajid, bayakeun ka si Ambu. Saminggu teh dibayar-bayar utang. Iya bos. Ngurang-ngurangan atuh. Bu, iya Bu. Ah, di mana we milik mah? Itu beredar oge. Diuk ngopi menang duit. Pulangan bos dah. Jadi Kan baik kutang 10.000 deui. Emang kemana jigna orang ngopi pasti ka dieu deui atuh. Duh angin pangnitipkeun ka Yance senang ngagelebug eta halisna angin aduh jika kegiran ku si Yance itu kumaha sakolebat Yance 2 kolebat Yance 3 kolebat Yance saupami henteu lepat tai kotok asa Yance Yance aduh di manakah kau berada di mana ada Yance situ belum ada ibaratkan Yance seperti awan yang bergelombang di langit. Sini, woi, kenaon maneh? Terusan maneh ul. Di mana kok? Kering panas ieu mah euy. Ini aya terusan nu kamari. Masih keneh. Oh, kok euy. Kumaha itu tas Yance Gusti. Mabok teh kotok meureun di dinya mah. Beurah sekotoknya. Kotok mabok-mabok. Biasa teh kudu atuh cik atuh da si Yance teh lalaki euy. Ya dengikeun ti kotok teh serem. Ya geus mulai teu nyambung ngobrol ge. Heuh sok. Ai taina aya hewan kotokna mana sok aya teu. Ibaratkeun cinta aku sama Yance. Istighfar istighfar. Subhanallahaladim. Yance teh lalaki euy. Hariwang euy. Hariwang naon? Gua maneh dieu. Si goblok gelo. Ego! Kang! Ego! Pada kawara. Itu Kang Ego. Antasan di dieu. Naon itu? Cari ke. Cari Kang Yance. Cari kemana wae abi teh nyari. Kang Ego bari ka mana Kang Ego abi mah Kang Ego. Kang Ego aya naon ieu tuh? Di sudi lain kadinya Kang Ego. Sudi. Iya. Dangukeun.
lamun seandaina abi jadi sireum hideung Kang Janji jadi naonna Jadi kapur ajaib atuh. atuh paeh aing Sudi bodoh teuing ah. heula atuh Itu Kang Igona kaburu tebih atuh. cari keula cari Ih, kotor atuh. wios Igo. Itu Kang Igo. wios atuh si Igo mah Itu kembalinya penganleungan atuh. dangukeun abi teh basa ayeuna teh tos dipasihan ci kopi teh meni emut we Kasihan kopi ku saha? basa ku ceeha abi teh beueut kopi tapi jadi emut we ka Kang Janji Nah, bisa emot gitu. Da abi mah Kang Igo maksud lagi. dangukeun Igo. Igo balik iya Oke atuh. wios Itu kabujang gitu. kabujang na wios cicing bae Itu kaburu jauh Kang Igo na jauh. bae ieu Ih. antosan heula Daki kita daki. Anjir. Kampung teh antosan embung. entong embung Ini gara-gara si salah tujuan jadi kieu. salah kumaha Salah tujuan. abi teh lope-lope abi teh lope-lope aduh ya Allah Kang Janji mun ibaratkeun naon teh abi teh meningalikeun ka aduh itu buru hangin atuh garap Ece hayu garap Jemput aja. Ini udah aduh tempat dia. Ambu, kayak gorengan, CF. Oh, tengah damal deui ambu. Henteu. Naon artinya kalau di bumi? Ya, kue-kue we. Udah kamu emas we. Kebeneran ujung ngarumpul kieu nya. Oh, ce. Dia bari pesen barang ka abdi. Barang naon ieu, ce? Sagala masalah lancingan, kaos gitu. Jual kredit. Biasa ngredit ieu mah. Coba kalau iritnya bawa jikan ininya. Kumaha Kang? Bade pesen atuh. Abi kalau rasan kolor itu nuju sarareep teh. Besok atuh sakadang ada dicatetnya. Salosin manginten sabaraha? Salosin 120.000. 120 Salosin salosin. wae atuh. Salosin wae. Aduh, Ini awal mati kena kang salosin tilu oge cukup atuh. beurit berereak bos. Hari saya aman geus make langsung dipiceun. Piceun emang langsung make piceun. Make piceun. Balaga di dinya. Si akan atuh bade ngarasakan tenan dicatetkeun. Kita atuh kutang pamajikan bos, gua balaga bel wae. Ah, nah aja kalau kutang bos. Bos menang ningali kutang pamajikan uing. Tengah aja nggak lewat bos. Masa rupai. Kumaha bade atuh pesen? Poean sabaraha poean? Wayan, mun harga 200.000 sehari. 300.000 sehari. Mun sajutaan 100.000 saharina. Eta kumaha lamun teu kabayar kumaha dicopot deui sampean kumaha? Moal barang nama eta we kenteng hiji-hiji dicanakan. Eta nya. Nah, meni kitu cuk jualan teh. Akan harus ada peraturan nama naon ge. Icen ini gitu nya. Mohon geuning kenal ka abdi. Apa biar ngomong ieu cuk ngarang wae. Hilap. Nya kira ku saya dipanggil deui eta mah. Anjing we jajabkeun. Oke, mau digeroan. Cini nih, abi nganyuk. Oh iya, Oke. siap. Geulis Siap. ini. Wae saya salosin ieu. Sok man tadi. Ah, nangke. Ya di calling. Oh, di calling. Ieu we hungkulnya heula. Iya weh heula. Anak buah abi teh balik ke ku abi turun. Oh iya. Eta kutang mah jadi bos. Ah, ini hutangnya mah. Kitu wae anu pesenannya. Ieu Ya hungkulnya. burusut bos. Burusut kos gunung wae. Ieu wae salosin namanya. Salosina ieu, Cek. Ya tuh. Oke, ka euceun nya. Nya, mangga atuh nya di kantun heula. Nya, hati-hati Mangga. Cek nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian cek kenapa mana itu jago Mana nu keur naon? urang dengan jancu Eueuh ka dieu eueuh. wah Asli. aduh patah dia Iya. kalian cek kadio come here
palak teh nama. Tahu gitu kunaon batak pulang dulu teuing tanya heula. Gawaya enak. Heeh. Geus-geus ge aduh. Kira apa gitu tah aja dulu. Terasa balik ke dirinya. Gitu gitu pokoknya mah geus we mah. Tetap digajal wae. Tidak agar teh ya kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo. Ya kopi bu. Kopi susu. Ibu si akainya. Nggak ada malidinya punya. Enak kemari tehnya. Cari Kang. Harus di mana tuh? Tempat tuangan payun-payun teuing. Nah, Kang nih lalaunan atuh. Siram pagi kira. Kumaha? Si Akang itu kemana enak? Ke proyek. Mau proyek. Kang geus Ini nyebat agar teh apinya. Nah, apa? Apa tuh udah kadangu tetorek? Lemah Yuki ih, si Akang. Juga Robi deh. Mohon. Mau main tacan. Tacan. Kawan kuyan sih aya. Alhamdulillah tuh di mana we jeung rezeki mah. Kesepen aya. Ini tapi aya nya ceu. Sami tegaduh we sesepen. Baiknya. Upami hoyong sesepen, kopi yang maman dong kafe salon yancinya. Oh gitu. Mohon dihana. Wah, si Kang ieu. Aslina puas. Daerah mana? Pokoknya mah daerah handap teruskeun moal beda deui. Anu yang manjangkeun kucir itu tiasa. Biasa disambung. Disambung. Kedudut kuda. Langsung teh we. Si Akang itu meni aduh kumahanya. Kagaknya. Ini geget si Akai. Akai namina teh. Nya itu si Akai. Aduh si Akai. Akang terus di mana? Eta tadi teh di udag si Kang Igo nya. Masih di udag gue. Abi di udag deui ku si Miun geura. Kira-kira Igo mana itu? Igo, selama anak buah anak selut. Ini si Miun. Heeh. Kayak nah bisa gitu. Resep atuh. Astagfirullah istighfar. Aduh. Sing ku salira. Ada hobi. Hobi. Heeh. Amit ya Allah. Istighfar atuh Kang. Aduh, Kadang sok sedih ya bimanya. sedih kunaon. Resep ka si Igo. Ayo amang gak ada bojo. Kaca nanti Kang. Itu sana mana saya. Dari lah bos ah. Alah. Eta kumaha? Namanya saya. Majid ieu mah. Kang Majid sama banget. Aduh. Lain, nah apa bisa gitu di udah si Miun. Kan si Miun orang laki atuh banyak. Udah gedenya. Aduh. Kumaha cari tanah panjangnya. Soal perpendek dari sinetron itu. Iya teh kan. Abi teh resepnya kasih Igonya. Heeh, resep kasih Igo. Terus, Abi teh tetaros kan biasanya. terus, Tetaros kan biasa di pasian cai. Ari si cai teh ieu lepat ngalebetkeun kanu kopi. Ngadon di minum ku si Miun. oh ya teh itu jeung si Igo. Heeh. Si Igo jadi kus Miun. Ya Abi diudag-udag kus Miun. Abi ngudag-udag si Igo sampai asuk-asukan di ditu tuh. Intinya salah sasaran itu banyak. Salah sasaran asuk-asukan di ditu. Tapi sampai kamera we ibak deui we tadi teh. Oh gitu. Ibak deui wah. Nah, jisting ah. Kira. Aduh, Akan katanya buating anu kamari ngajalan urangnya. Yit. Didinya tuh atuh. Abi mah sanes. Abi mah main niat lagi kasih Igo. oh gitu. Mulai nembe penak deui. Abi mah basa masihan di lebak mah da ieu ridho lillah taala. Kau meninggal si aduh. Satu enak malah teh. Bisa gitu budak-budak si Igo. Dah kumaha atunya gitu resep mah aduh sesat. Sedih banget. Si Igo. Ulah gitu Kang. Tong kamu main gitu mending istighfar cai nama. Kumaha? Akang teh pamagat. Sama getulena. Aduh. Pindah resep atuh Kang, kumaha nya? Yang kudu dijampe ke saya bos. Aduh. Jampe yang kudu jampe ieu mah ieu.
palingan bager kasih akal aja mereknya. Kang Akang teh menuju ieu proyek di mana? Itu di Lebak. Tuh jatah. Orang rencangan nya gua abi. Masuk Rencangan satu kerencanganku. Tapi nuju ngopi heula ya ke sakarapnya. Tong ke mana-mana ya, tong ke mana-mana ya. Pangmayarkeun sekalian Kang Ance. Kali kita ngopi sih bos. Udah kumaha? Bingung. Urui bos gila. Kopi. Cingil kantik kieu. Salira siga bemo. Aduh, Bajai meureun. Kaguan idola emonnya. ya tabis ieu. Kang Igo. Nih, kasida-sida teh ini kan emotan teh udah. Sikat bos. Tukang ulah gitu orang digeuleuh sangka abi. Ieu Emot we Kang Igo. Kenal Kang Igo teh? si Igo mah gampang saya mah. Pegat ke di jalan. Uwi ka bumi di landongan. Mohon. Nuang kodok buruk. Si kodok buruknya dan kodok korodok. Awon kieu wae aduh, tinggal lagi uruy. Gila insaf Kang, aduh dunya teh sekolot itu ya. Ya, tuang sareng tulangna. Mohon. Bak ngeket temennya. Ngemet teu leuleus ieu. Mohon. Siap. Oke, wartos ini salam ya Kang Igo nya. Nya. Coba tuh. Aduh. Ayo luwih. Iraha penak deui nya Kang Igo. Bu, kita can di balayan ya Bu nya. Ya, Gua pangmayarkeun mu ibu-ibunya. Ku abi Bu. Tah gitu kira kita. Dah kieu aja maget mah aja tah itu Kebiasaan. Aduh, ngalut kopi kieu. Weh, ngarumpul. Assalamualaikum. Di mana wae kan? Aduh, di dia dari bayar. Aduh, Pemakan kataknya di dia. Masya Allah, ting. Ini tadi adi sawah ini adi dia. Mudak si Igo. Kapan dah? Pernah tapi teu beunang. Ada si Miun, aduh ampun, kakesah si Miun gua kurang. Bos ieu. Kenal aja nih ya. Kenal atuh. Ya, kenalnya. Tukang mayan kuit teh. Karungan. Orang kasih abah heula dia, bapak ya. Karungan, gua udah nyapu. Aduh, salah nyapa. Astagfirullah, Allahu Akbar. Kenalnya dia lah. Mana kan? Kasih ambu eta kasih abah harus kan ya. Nyetel wae euy siaga. Assalamualaikum. Bu. Abah atas dong, Kam. Ih, aduh, tadi janjian tabu opat di dia. Iya, non, bade masih terang. Nu ayeuna nu kerame teh kol sareng tomat. Mun tiasa mah dipelakan tomat jeung sareng kol. Nya. Antosan we. Abu sabaraha kira-kira dong apna? Ya, kita begenep panten. Oh, nyantos satu lah. Kopi we itu, Bu. Ya. Nya kopi naon? Pihideung we supaya seger. Ya, di atasan di dia we lah. Nya antosan. Bu, kami kantosan di dia ya. Iya, ngobrol heula ya sareng ieu ya. Aduh, teh. Kumaha urang teh bagian panen di dia. Wah, dinya sok bisa. Kumaha mere jatah atuh. Udah kabatukeun mau menang jatah tuh. Coba dia takeun deui geura. Ini kapan dak bewok teh? Kepenak tapi teu kengeng. Kunaon? Budak-budak si Miun abi teh. Dikakesah si Miun sekalian tah. Daripada si Igo na hese mah. Geus sana kieu lah. Ya. Urang anak ka itu lah. Geus itu yang urusin ku didinya ya. Hai, ini saya perlu. Naon deui lu? Sanes ena non pada nyuhun ke nomor nasi Akai. Kang Akai. Urusin ku didinya lah. Takut di masjid lah. Akai, Mur Akai. Buru keburu burit ya. Sok aturin urang tuliskeun lah. Tah tulisan larang ku didinya. Naon nya? Naon? Aman. Beres ya. Untung gudak-gudak ge si eta tah si Ance. Mangsa ieu masjid Bae tapi itu. kan bae penting mah sugan we hasil. Nah.
Terus di mana ini garis? Di Tonggo, Terus naon di Tonggo? terus di Bumi Wargi. Oh gitu. Mohon. Aya meureun atuh. Aya naon heula teh heula. Ya tuh cek lu ngaran-ngaran nu boga jalan. Nya wajar atuh. Sim kuring enak megat ece jang minta jatah. Megat jalan, emang ih jalan usaha. Ah iya bisi enggak cadas deh cilaka ieu urang. Kumaha tuh Jit? Neng, kami kasih miun terang tuh. Henteu A. Kami kasih Igo. Igo mah tukang bandar pulsa. Kasih Oja. Henteu. Teu kenal. Gojin. Gojin mah tukang tahu. Bojeng tukang tahu eta Ya. anu dibabakan sana. Oh. Nah, itu tukang tahu. Lain berarti. Ping selut. Henteu A. Iya aman berarti. Anu mah wayah naon jatah ka dieu. Ieu A. Sakieu enak. Aduh, ngaleceh. Bos, Naon 2000. Geus teu usum atuh ceuk ngaliwat 2000. eleh ku rambut kumaha ieu teh? Tong naon-naon 2000 ieu entong ditinggal ageng alitna, penting keikhlasan. Ki wae 2000. Maknya saya disewakeun jeung WC sekarang wae. Gede-gedean Keheula. Nyaan itu mau ditampi nu 2000. nya moal atuh ceuk mah nya 2000 ieu mah ledek. Itu bos, Ah, ngagunuk bos. eta duit. Hanya mesti Iya bisi moal tiasa eueuh. Ngal tunggu Bang Halo nih lah. kieu we atuh aya nama. Ieu kan abi nyanak atuh sakieu, ieu. Nya Tapi abi perlu dipangge. Jajan di ditu di payunnya nya kumaha. aya deui kira rezeki mah. Tangsulan lah ya nama beh sama-sama. Aduh, da lain dagang tahu atuh nya we geuning dipulangan segala pas keburu lah. Si moal tiasa eueuh. Itu sabar balikan. Sabalikan ya mah. Bae li bawalikan aja ngeceung mah sok buru. Nah, sok bucik lah demi keselamatan geus teh kasih majid kan. Tuh, sok ngawonyeng teh. Ah, itu. Siap. Terus cuk enak mah. Ayo ah. Mangga. Kajalan. Rampok Geus. HP-na geura. HP alus. Mare 2000. Udah WC-nya. Jilah, geus. Bos susulan atuh ku bos. Ah, mau ayo. Garelo pak udah gitu enak gitu. Isti baralik dunia ieu teh euy. Laki jeung lalaki deui. Aduh, aing aya wae lah. Aing ngopi. Oh, si Abah cenah ngapain Atos. Atos. Sok atuh doh aing. Terus di mana? Yang ke nomor abi teh. Masya Allah. Alhamdulillah kenging nomor teh. Pada di chat ke Bang ya. Ari si Akang teh sebenarnya sahan Akang Igo di milarian wae di anjing murah. Sama sana seneng we, demen gitu. Masya Allah. Jadi nanti tadi isu teh kumaha sih Pak udah gitu Kang Yanceng udah Igo. Kang Yanceng ge anu milarian eta teh. Terus ka mendak acan. Penat. Memang hiji deui duka saha eta teh. Aya anjing teh penat jadi itu. Udah. Terus si Igo nya. Nuhun. Si Igo PPKW diudag ku si Miun. Dicegat. Eta mah cinta segitiga sugan. Kayak salah sasaran ya teh. Kumaha caritana bisa gitu Kan atuh. abi teh resep ka si Igo teh ya. Resep ka si Igo. Hari ngudag si Miun geura duh. Terus resep ka si Miun resepna ka si Igo abi mah. Kumaha? Jadi ceritana teh lope itu. Lope-lope. Masya Allah. Aduh Gusti aya puting. Bos sekal itu aduh. Eta nu hiji bisa kekelepokan gitu di kumaha. Caritana panjang teh. Abi teh taros kadukun enjoy, kadukun enjoy. Angge dukun. Masya Allah. Ampuh cuman salah sasaran abi teh aduh. Mohon usirkan kopi di warung Naca Eha. Terus Di imung Gusti Miun. iya. Jadi salah jadi Salah sasaran? Aduh, aing eta aya ubaran teh kitu. Tuh kata. Coba pilarian deui karunya. Dukun deui ieu we. Karunya pilarian deui ubarna eta. Nya. Nih aduh, ting Gusti Allah, ting sok katingalina. Ai punten ya si Akang leresna teh. Naon gitu ieu teh. Lope we. Aduh, aing aya lope ka laki mulai ira. Terus lami we. Coba berobat, Kang.
berobat. Mun Kahoyong gitu. pilih gitu ya mah ketularan ke corona jadi kieu. Jadi Oh, tuh. kade nah ulah ka batu deui karunya dikintukeun. Neta ieu na Kumaha pisan. tuh. Selesai terus gitu. Ampun ting. Aduh, aing nah tuh kade ulah ka urang. Ada kurang resep atau nu kieu mah tuh. Aduh, janggot lagi carang. Aduh, Gusti, ampun Gusti. Coba ya daripada kaos kieu neangan deui nu ampuh. Nah, kayak mau ieu nya anternya. Anter ka dukun enjoy. Kun enjoy teh kamari teh kaserang ieu. Kaserang naon? Kaserang naon mah gitu tah salah nyantet. Bos. Kumaha atuh ngamodalan teh bener pisan. Leungit duitna kamari. Bila aku bah karek isuk narima. Urang nungguan di derek ngobrolkeun ka hareupna rek kumaha. Apa dia ge bebejak. Aduh, bah ieu teh saha atuh? Euing. Emang udah ke kebun abang ngaprak kamari teh. Masya Allah. Nanyakeun abang, untung abang nih balik muter dari perkosa meureun. Udah geus kieu Iya kan. Aduh, ting. Tuh. Kan cari heula ke kedapnya. Sok kege wih ka dieu kege aya ka dieu. Kang Igo. Getek. Masya Allah. Bah, karung bah. Aya. Kurang karungan aku mah ieu teh. Aya. Lah, Gana masalah nu kieu mah ieu kumaha ieu masalah tani apa? tadi 5 juta, tadi isu dibere kumaha. Pada babare bibit bibitkeun kabeh kena kentang, kena bibit kentang. Apa aja itu bawa duit ngaceng abah teh leungit duit teh. Ampun. Mah benar. Kita itu lah mah balik. Ya, tak Ngobrol, bila teh kejicing ieu mah. Datang ke seorang deui. Abah boga obat serangga teu. Iya, Boga. anak cager ieu. Boga pergi kulkas, boga obat Ieu. serangga. Ayo,